Sampurasun, wilujeng enjing sadayana. Nepangkeun wasta abdi Angel Apelli Clareta kelas genep B nomor absen 4. Dina dinten ayeuna abdi bade ngawawancara salah saurang pedagang warung anu di Jalan Jati Handap. Wilujeng enjing Bu. Wilujeng enjing Neng. Nyungkeun waktosna sakedap, abdi Angel ti SD Santo Yusuf, hiji Bandung bade ngawawancara ibu. Abdi teh gaduh tugas basa Sunda ngeunaan kagiatan wirausaha anu aya di lingkungan bumi. Upami ibu kerasa diwawancara ku abdi, Mangga Neng. hatur nuhun satu acana nya Bu. Upami ibu namina saha? Ibu Arum Neng. Yuswana sabaraha Bu? 70. Tos lami Bu ngawitan usaha warung ieu. Kirang langkung 10 tahun. Naon wae Bu anu diical di warung ieu teh? Jajanan murang kali, teras jajanan kopi, teras gas, teras isi ulang, teras sembako Neng. Bukana ditabu sabaraha dugi katabu sabaraha Bu? Upami enjing-enjing bukana jam genep, upami tutupna jam 5 Neng. Punten Bu, upami omsetna sadinten kinten-kinten sabarahanya Bu? Upami eta mah teu tangtos Neng, kumargi warungna seueur saingan. Nya kadang-kadang kenging 200, kadang-kadang kenging 150 Neng gitu. Kanggo panutup Bu, mangga bilih aya pesen kanggo panonton anu bade ngawitan muka wira usaha. Pesen ti ibu mah sumanget we, tong putus asa Neng. Atau seueur informasi anu dituturkeun ku ibu. Hatur nuhun Bu kanggo waktu sareng kasadian diwawancara ku abdi. Sami-sami Neng. Punten bila aya cariosan anu kirang sopan. Ibu sing sehat sareng seueur rezekina nya Bu. Amin Neng, amin. Sakitu heula wawancara sareng Ibu Arum. Mugia video ieu janten mangpaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Hatur nuhun Bu.